Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Perkenalkan, nama Abdi Ganja Aulia di kelas 11.5. Abdi bade ngawartakeun warta nu aya di bulan Agustus nepikeun September. Pamirsa, Menteri Keuangan Purbaya netelakeun teu aya biaya tambahan ku Himbara dina penaluran program Kopdes Merah Putih. Bunganana bakal turun ti 4% jadi ka 2%. Lamun 200 triliun dipake ke operasional Merah Putih. Pamarentah miharep program ieu ngadukung pembiayaan koperasi di tingkat desa jeung kalurahan pikeun nganguatkeun ekonomi rakyat. Menke oge negaskeun bank bakal terus didorong supaya pelaksanaan program ieu leuwih gancang. NATO ayeuna nyadiakeun rojongan langsung jeung teu langsung boh militer, keuangan, sareng intelijen ka pamarentah Ukraina. NATO salaku organisasi negaskeun yen pihakna langsung kalibet dina perang ngan saukur ngaluyukeun bantuan pikeun Ukraina. Bantuan nu dipisahkeun ngawangku senjata, tank, sistem pertahanan udara, jeung latihan pasukan Ukraina. Aliansi NATO terus ngadukung Ukraina, tapi berusaha nyingkahan keterlibatan langsung pikeun nyegah perang skala global antara NATO jeung Rusia. Bisa asteroid raksasa bakal ngaliwat ka bumi di Kemis 18 September 2025. Asteroid ieu bakal ngalewat jarak 835.000 km. Jarak ieu leuwih ti 2 kali jarak bumi ka bulan. NASA jeung Badan Antariksa Sejen bakal terus ngawaskeun 2025 FA22 pikeun ngulik ukuran, bentuk, jeung ciri fisikna. Kejadian ieu jadi kasempatan langka pikeun ningkatkeun ilmu astronomi jeung kasiapsiagaan global. Pamirsa, Unisma Bekasi ayeuna resmi ganti ngaran nyaeta jadi Universitas Muhammadiyah Indonesia. Haidar negaskeun ngarobah ieu lain saukur ngaganti ngaran, tapi jeung makarkeun SDM karakter sareng pangaweruh teknologi. Di Kota Bekasi pikeun Indonesia lajeng kadunya. Saur Haidar, anjeunna miharep kampus ieu jadi puseur peradaban global nu caang jeung mencerahkan. Ku transformasi ieu, Muhammadiyah ngaharepkeun Unisma bisa ngahasilkeun lulusan berkarakter jeung siap bersaing di tingkat global. Pamirsa, Basnas Kota Sukabumi resmi muka program beasiswa Masa Depan Jakarta 2025 pikeun mahasiswa anu boga KTP. Pendaftaran online di ayeuna nepi ka tanggal 30 September. Bantuan ieu bakal mere 6 juta per tahun. Jeung tingkat diploma 3 jeung sarjana. Program ieu dirancang supaya mahasiswa leuwih gampang neruskeun kuliah jeung siap nyang harepan era globalisasi. Di pihak program ieu bisa nambah semangat mahasiswa sarta ngadorong prestasi maranehna pikeun masa depan anu leuwih cerah.